pacuan ulane karang mun maksud pinanggi gagal ulah di ulangnya kawon sabab di Sidawala wani-wani rek asup ka sawarga manelo ka dipaehan we. Hirup semang-semangan lepas dina tabangketan moal panggil Sapa menal? Batara Brahma saking duk cenah geuning. Dewasana, Pateka dan anu mulia bangkus kukungan aing dewa seuneu Sidawala asup ka sawarga diduruk wae. Pidata. Dipelem wae sia. Awas wae. Asa dihina aing ku Sidawala. Kawas Chandra di muka ngagolak gara-gara Sidawala. Sapa medal? Dewa angin, dewa bayo. Digunang dicarek, ditiup ku aing angin berat kali wawang ku aing. Kurang ajar aing jiwa angin. Bebeakan aing. Madal. Kota sawarga resin rada kebayanin dewa. Tinggali Sidawala jeung si Astra Jingga geus asup ka wilayah sawarga. Wayahna lamun maksa gebruskeun kana kawacaran di muka. Ya, para dewa dikarek kayak gitu dulu. Tapi dewek percaya Sidawala teuneuh deuh. Da nge teh nyaho naon maksudna Sidawala ka sawarga teh. Sampurasun lan rampes Dawala. Naon anjeun wani-wani rek asup ka sawarga? Mangga sakedap kantosan. Rek naon ka sawarga? Ha? Hei. Sae mangga antosan ulah waka gentar sarupa. Urang kakaluargaane. Dicacana kami padewa. Abdi mah teu ngiringan, abdi mah ngantir hungkul. Dieu asna jingga dieu. Dieu. Sae kan. Wani-wani ka sawarga dipeuleum ku Aisyah. Aing dewa seuneu. Bangsa. Hei. Naon bro? Salah teh. Rahma dewa seuneu. Dak korban jare aman lah. Kita sesengka ka ieu kaos ka bangsa. Awas ku aing ya. Edan-edanan yang di sawarga dieu. Para
Dewa Sadayana kaget ningali kasumpingan ieu Dawala mun nirahangan dika denge ku anjeun Dawala naon anjeun maksud kasawarga Maniloka teh Dawala sabab anjeun nimulkeun bencana di sawarga Maniloka Kawah Chandra di muka ngagolak nimulkeun guduk runtuyan geledek rentetan para widadari pating jererit para dewa pating karoceak kulantaran ieu bencana anu aya di sawarga Maniloka sabab Kawah Chandra di muka ngagolak sing horeng si mana horeng anjeun ulon-ulona Dawala rek asup ka sawarga Maniloka sabab asup ka sawarga Maniloka teh ieu dengekeun ku anjeun Dawala lain samanea hiji jelema nu geus biksu-biksu anu bisa asup ka sawarga Maniloka ari jalma nu biksu-biksu teh jalma anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusaanan anu kadua anu bisa asup ka sawarga Maniloka nyaeta jelema anu geus diondang ku dewa langsung katiluna jalma anu asup ka sawarga teu bisa make raga badag tapi kudu make raga lemes Dawala aya aturanana asup ka sawarga Maniloka lumawi kitu anjeun wayahna dina waktu ayeuna anjeun geura mulang deui ka Marcapada sabab anjeun teu pantes asup ka sawarga Maniloka geura mulang deui ka Marcapada kitu Dawala wayahna balik deui Dawala balik deui Dawala balik geus balik balik hayang aya masalah wae di jelema eta teh aing dah lamun aya masalah ku aing awas ya ku aing dipegat di jalan ku aing pegat di Cilengkrang ku aing dak ngor carehamna mah teh bebuk nya janten kasawarga teh aya aturanana Dawala teh bisa sagawaya anjeun asup ka sawarga aya juklak juknisna asup ka sawarga teh teu bisa disarwakeun yang asup ka moal aya protapna komo ayeuna mah kudu make prokes nah anjeun geus ngabogaan surat vaksin eta ge abdi bade divaksin ngan kudah aya KTP hari bade ngan KTP kudu aya surat vaksin pan lieur ka abdina eta ge abdi kantos di sueb lain sueb tukang baso tuh cik aya naon anjeun ka sawarga teh Dawala abdi mah teu girangsang teu langkung hoyong penak sareng Raja Triloka Raja Otipati Jagatnata Raja Triloka edan sia wani-wani cucungah sia yang panggil jeung Otipati Jagatnata brengsek sia bangsat abida-bida teuing heuh aing beuki gremet teh yeuh anu centang dagona ku aing duman teuing lamun geus menak jeung yang Otipati Jagatnata aya naon Dawala aya taroskeun we tah kaula teh yeuh gelar teh duta sawarga kebayaning dewa wawaki langsung ti yang Otipati Jagatnata Raja Triloka lamun ayana naon mah ka dieu we lamun ayana naon ka kaulana sarua keneh ke bakal didugikeun ka yang Otipati Jagatnata Raja Triloka ditepikeun ku kaula ge Dawala baik ok jeung prak aya naon
bisi aya aspirasi gerak balaka ulah air dinding clear genang siroka gerak pedar secara basna. Oh nya kitu sae atuh abdi teu capek. Naon? Abdi mah bade naroskeun hiji naon? Laras eta teh ieu otipati jagatnata teh laja triloka bener. Dupi hartosna triloka naon? Nya artina triloka seuri. Cicing lah cicing atau cicing. Aduh untuk mau pepetasan aing. Ari triloka teh hartina ari tri teh tilu. Dupi loka teh hartina alam. Jadi yang otipati jagatnata raja triloka teh ngarajaan tilu alam. Tilu alam. Heeh. Naon wae? Kahiji alam sawarga, alam maya pada alam sawarga. Dupi kadua alam tengah alam madya pada nyaeta alam kajinan, alam jin. Dupi katilu teh alam marca pada anu dicicingan ku anjeun dawala. Kabeh jelema aya di bawah pimpinan yang otipati jagatnata raja triloka. Oh jadi abdi teh kalebet marca pada teh dipimpin ku yang otipati jagatnata bener berarti eta teh pamimpin. Berarti abdi teh kapungkur teh rakyat dunya teh milih otipati. Milih tah upami kitu membeureunnan abdi teh aya hak ayeuna bade naroskeun kanu dipercanten ku abdi aya hal-hal anu bade ditaroskeun. Nanya ke naon sumuhun apan salira teh di dieu teh panginten duta sawarga atanapi duta rakyat dunya atanapi tiasa disebat wakil masyarakat dunya bener teu salah dawala. Tah upami salira ngangken wakil masyarakat dunya wakil masyarakat dunya sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur mana. Wakil jeung anu ngawakilkeun lamun dicokot kana urusan basa wakil jeung anu ngawakilkeun derajatna luhur nu ngawakilkeun dupi nu ngawakilkeun rakyat ari abdi rakyat berarti aing pangluhurna dulu itu si eta ulah daja kobro paehan halah aing pantes tur kewas lamun jisim abdi ayeuna departemen anu pangluhurna bade naroskeun pertanggungan jawab anjeun salaku wakil rakyat naon wae gadag anjeun salaku wakil rakyat naon gawe anjeun dina mangsa ngeuyeuk dayeuh olah nagara ngurus masyarakat dunya buktina masyarakat dunya kiwari keur ngamarudah hareng-heng ku dedengian pajejet ku dedelan komo ayeuna dilanda wabah jeung musibah nah anjeun wakil rakyat ngajadog wae teu cerah anjeun dina mangsa kampanye meuni deuheus ka rakyat teh meuni mineng ka rakyat teh datang dina mangsa kampanye mah ka rakyat teh deukeut ka rakyat teh ulin ka kampung-kampung datang ka padesaan jalan can anggeus dianggeuskeun sagala rupa diomean dina mangsa kampanye dina mangsa ayeuna pandemi mana bukti si ayeuna aya nulin ka masyarakat cing peka ieu datang ka masyarakat pake prokes protokol kesehatan jika dokter kitu datang naon hesena jika nu sieun anjeun ku rakyat teh teu cara kerahayangna anjeun ka rakyat dina mangsa kampanye mah colok kuring aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedog sia jadi pamimpin mana buktina nya asa ka rakyat keur tungara ayeuna rakyat kilang bara atuh tina anggaran pendapatan belanja ye lamun mikir mah kabeh dewan-dewan sagaji sabulaneun dewan bikeun ka rakyat kabeh da moal leuweungan bikeun gajieun sabulan bikeun ka masyarakat kabeh anu terdampak da moal leuweungan kabeh ti mimiti
aparatur negara ti mimiti wakil rakyat nepi ka SNKB sok udunan kabeh demi rakyat. Mana buktina ayeuna teh pukar hayangna mah da eueuh si lain teh. Ayeuna teh mungkin da bawa kadak-kadak sangsara sabulaneun mah bikeun ka rakyat. Karunya rakyat anak keur kana talangsara. Kanyurnya ayeuna rakyat keur walurat kieu. Da bala aya kitu adi aing teh. Sok buktikeun ajeun. Loba nu ngabutuhkeun ayeuna buktikeun anjeun salaku wakil rakyat. Beuki deukeut jeung rakyat. Pake prokes pake. Da moal naon aing geus cukupan kana peraturan mah. Yeuh, sok rakyat deuketan ayeuna. Rakyat butuh pertolongan, rakyat butuh pitulung ayeuna. Pamimpin-pamimpin anu bener-bener nyaah ka rakyat. Anu tanggung jawab sok karunya rakyat ayeuna katalangsara. Wah, ieu jelema lain antepkeun wa podaran wa. Diajak ngobrol wae atuh. Ngahina ka para dewa. Para dewa sangat juata para lumanten bayar bayar. Ewak gebruskeun kana kawasan. Ewak ayo. Nyaho ka kaula doala. Saha? Aing Indra. Indra sound system lain. Aing Batara Indra saking Tenjomaya. Lamun anjeun macem-macem teu bisa balik ka Parcapada, anjeun bakal digebruskeun kana kawah cendra di muka. Tenang da wala. Kawah cendra di muka ku aing dibedahkeun. Dipelakan mujair ku aing nah tuman. Si edan kawah cendra di muka pelakan mujair. Cangpelak sia, kawalat goblok, beda-beda teuing. Kawah cendra di muka pelakan mujair. Atuh dewa teh ngontrek kabeh beureun. Nyaho aing dewa naon? Ha? Dewa popolotot. Aing dewa seuneu dewa Brahma aing diduruk saku aing. Tenang dawala tong sieun aya aing. Lamun bener dewa Brahma dewa seuneu aing mawa bulan mir disebrot ku aing. Setan sia. Aing disebrot. Goblok sawanian ka aing. Nyaho ka aing saha? Abi apa? Saha? Ateng. Aing dewa bayu, aing dewa angin. Cuman taka di sawarga maniloka disapu ku angin berat taliwawang ku aing. Tenang dawala. Urusan dewa angin bagian aing. Kabeneran aing mama tolak angin. Jeung duit receh dekerok sih ku aing. Kurang aja campelak sih, amit-amit aing. Sok, sia dewa. Ulah waka adi aing si dawala. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Hayo dawala, lawan tuman. Semua tonggoh ka goreng. Udah sieun aing atuh. Amin-amin teh, hayo. Podaran paling hak. Iya, boy. Wah, iya. Alah, dewa seuneu dan haon si teh. Dikepret ge ngahuleng si teh. Aduh anjir panas ini. Goblok si teh euy. Si teh dewa naga goblok si teh bijing seuneu. Alah, tobat. Kurang ajar nya. Ayo kakak komeng. Mundur kabeh, mundur. Dewa bayu, dewa angin. Kunyam lameina. Ngaluarkeun jampe lan pamakena
ngadak-ngadak keluar tina pananganana angin barat taliwawang atuh sadayana nyingrai kualantaran ieu angin anu sakitu gedena itu ujaring carita angin barat taliwawang tumiba dateng dawalakan angin batur angin ulah lumpah sabojong ulah angin woi aduh aing dawala sakedai koge henteu leupas tina kuda-kudana teu munur sasiku teu ngejat satunjang beas sakitu angin anu sakitu ageungna tangkal kaicing dorok-dok kayanana geuna ku angin Batra Bayu itu kayanana nanging aya keanehan luar biasa kinten-kinten 15 meter deui iya angin barat taliwawang ditunjuk ku dawala eureun kayanana angin batur kada angin hei angin anjeun makhluk pangeran kaula sarua makhluk pangeran anjeun utusan pangeran kaula sarua utusan pangeran pikeun ngabdi di dunya wayahna munur anjeun Allahu Akbar subhanallah adi aing Gusti Aisyah kasurupan ku naon buah kasurupan ku kieu racun dawala muah utah muah luar biasa si dawala eta ilmu anyir angin ditunjuk eureun modal aing nunjuk angkot trek eureun eta angin ditunjuk ku si dawala hei angin maneh utusan pangeran aing utusan nu boga hajat aduh sok kitu geura wih deui ngingki kita angin bari mau lomari aduh hebat sudah mana euy para dewasa ngajuat perlu manten bayar sadayana bubar jadi pacunang bukan gasaktianana ieu dawala atuh ya yang watipati jagat nata raja triloka curiga ieu dawala di piwarang Semar Padranaya datan nira ring kongkonan datan nira ring kongkonan kaulah yakin ieu si dawala dititah ku bapana katinggalina kasaktianana luar biasa ai Kakang Semar kumaha ieu ongkoh Kakang Semar teh keur nyumput puni dinu caang nebrak bari jeung teu katemong cici ulah ku budak ieu saula we jeung kaula teh diungak campelak di wiwirangnya ieu mah kapalai Kakang Semar kaula bakal turun ka dunya nyata nepangan salira Kakang Semar naon di mana nyaho we buruan geus subuh buru ieu teh kumaha ieu teh pokona init oh siap ayo jang pidoana ti sararea deuleu euy katuru katutuh aing panawa anu nyerang dulu aduh ampun meureun ayeuna mah aya musuhnya euy musuh akang kade murid aing makalangan akang murid aing makalangan aing mah lempo perang nempo murid aing we wir-wir yang wir ya beres
Ieu patih anu luar biasa wawanena sing harepan sareng Bima lan Gatotkaca datanira trengkongkonan datanira ringkongkonan datanira ringkongkonan wawan kinulungan kabeh geus dionang ka asup Raja Sia tina negara Giripataka. Hajat aing kabeh geus dionang. Ya, dengekeun kumaneh Bima. Nepi ka beresna hajat aing teu narima undangan. Hah? Urang ajar hutang pati berapati hutang urang di mana urang. Aing rek nemongkeun dijajah negara Amarta ku aing. Wong gendeng sia. Ora ada ingkang bakal mutusakeun jiwaragahan di kakajaba hingsun. Paehan ku aing. Yang? Aduh hareupan ge euy. Ada ya Kang. Semaka betu we. Bot di mana sia? Mewi ti sawarga gan. Balik di sawarga. Sumuhun. Geus naon? Nagih. Bawa korma dari itu. Pokoknya magan, pokoknya malah luar biasa we rame agan itu teh. Ieu teh sagan? Ieu dek kajajah negara Amarta bot. Oh. Kurang ajar. Ish. Geuning aya agan? Ish. Ieu maha guru. Coba. Coba punten. Dipayun calikna maha guru. Sawiya cekap di raos ish. Kalau teu raos. Sawiya. Ya saya bangga punten. Punten ka panggeran. Mangga. Naon tot? Henteu. Apa kene ilmu? Wir yang wir. Semun apa lah tuh? Kade ai anu enteng mentong dipake moal tenang we. Naon sagala urang rewosan? Ngomongin aing. Henteu ganteu. Kurang ajar sautang pati barapati hutang urang di badang maju asa bema di podaran wae. Kurang ajar hutang pati barapati hutang urang bayang urang ajak kaket bacot pin datang. Wah. Geus beunang. Eta geus beunang. Eta geus waktuna. Ayeuna Amarta dihancurkeun. Kesenian naon ari ieu nya. Agan gua abdi bagan. Gua abdi mau guru mah calik-calik we. Buya suka ulah. Ieu mah bagian abdi. Uyos, bagian abdi. Oh saya bangga punten bangga. Duduk manis. Permios. Apa keneh? Wir yang wir tenang. Sia. Kadi sia kafir. Kasaha? Maneh? Yahudi. Sitara salat. Sitara zakat. Sitara jumaahan. Nyaho ti mana aing terjemahan? Nyanyaho. Nyaho ti mana? Ning eueuh di masjid aing. Ya, dengekeun ku sia. Masjid sia di mana aing demeni teh nyaho? Wah, pokona mah anu eueuh di masjid aing berarti teh eta bid'ah. Allahu Akbar. Gusti ieu agama teh ieu jadi kieu agama teh euy. Nyebut Allahu Akbar teh urang teh jadi sieunna lain sieun ku Allah tapi sieun ku manehna we ning. Kadang-kadang nyebut Allahu Akbar bari nonyok batur. Dah, mentong dakwah harapan aing, samanya dakwah make iket. Tuh, coba bukan make kopea. Aduh, kurang ajar, gelut saja aing, dor. Agak.
eta irung dipikaletik gitu ampun. Aisyah kumaha eta teu eungap irung sagede kitu. Jeung tibatan si eta irung ngagorowong jiga hong kitu. Olok oksigen sia teh. Teu nyeri haten teu anjing. Halo huntu hiji sia teh permen-permen lain. Beungeut beureum anjing. Ditingali-tingali beungeut sia jiga cangcut anjing. Bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Hah? Kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Eusi cangcut mah kanyut anjing atuh. Heh tah eta waduh kurang ajar daguan ku aing. Di mana? Di Ciledug. Urang jogol aja aing di dinya. Tapi saacana jogol, urang ngabubur heula di dinya. Di Mang Haji Kulung. Ngabubur di dinya. Dor iya beres pangbayarkeun aing. Heeh iya beres. Aing mah kabita gelut, aing mah hayang nempo dundungan aing. Aing mah. Dipadaran ku aing Gatot Subroto. Gatot kaca aing eueuh. Cek nu beureum beungeut maneh ngaranna Gatot Subroto. Aduh, lamun lain ka guru di podaran bae. Urang ajar modal. Iya. Woi, iya. Wup, iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Hai, anjir eta tendangan kitu-kitu Messi we. Anu dibubarkeun ning kamari jeung balaji. Iya. Woi, iya. Alah. Woi. Aya ngaran aing bang samantri di podaran. Iya, wes. Hoti kalala. Wes. Iya. Wes. Podaran ya. Wes, wes. Manaonan nyampun gaji mana mahan itu kurang ajar siap. Woi iya. Ayo maye Kenapa mau kai? Hah? Hutang pati pada pati, hutang berarti pada di podaran kau ibu. Sia rek balik apa buah? Mua bisa saatana sia talukai. Raden Gatot Kaca tiluhur nyata ningali ingkang rama. Punten Kang Jelema. Rek Gatot, sakedap metereh we. Metereh naon? Bagian kaula sok baik balik ke Papua naon balik sia kalau ke Papua punten nista maja utama rasakan pembalasan daing naon awas tinggal Kang Jelaba salin apakah kataji naon Datot tinggal duh jangan jeli
didungan aing keur medeng. Oh. Wir yang dog jang wir yang dog jang kemana ini menjar ngelus banget tinggal naon setan naon teh naon teu lulus buah salah wir yang dog jang kemana ini kejar lulus atuh Aisyana naonan tot kabina-bina teuing Aisyana naonan wir teh anjir edan geuning panawat garelo kabeh kurang ajar ampun hariwang anak aing kersa anak aing tulungan si Gatot kersa gelo siksa alah anjir wir yang domah ini kencan lulus ngajedog wae aduh nyapu udah ku aing ditipu alah tapi buktina ning kala labur musuh tuh disangka gelo beureun alah dia guru SD guru TK kurang ajar si aing dipitnah majarkeun aing gelo gara-gara sia guru ka dia guru ebel kurang ajar si pangeran kodok bener-bener teuing sia Astra jinga dibeberi ku Gatot Kaca duka kumaha kajadianana duka kumaha nasibna Astra jinga dibeberi ku Gatot Kaca panginten ke urang ada meuy lakona itu kayaanana Acarios ditumaritis Semar Badranaya kasumpingan yang otipati jagat nata raja Triloka datan nira ringkongkonan datan nira ringkongkonan yewuh mangkulingan rana ingkang mangkulingan rana ya lawa kemang gedang awak ingwang gumantung rasaning ati yangakeun semahong arsana maya semah kaula ane dampa sampean Kakang Semar aduh aya anak nanaonan nyetel naonan rek ngawiwirang aing naon anjeun datang ka dieu tobat ai bakar runtag ieu jagat namun anjeun ayeuna kikieuan apan sidik urang teh keur nyumput buni di nu caangna barak bari jeung katingali kari-kari si laing datang ka dieu naon maksud jeung tujuanana aya naonan si laing teh kawiwirang aing naon ieu ye sidik kaula teh Kakang Semar teh ieu teh sabalikna bade ngawiwirang kaula ngawiwirang naon aing buktosna dawala kasawarga maniloka para dewa sangat juata para lumanten bayarobaya sadayana awut-awutan ku dawala bubar patauran eta naon gara-gara naroskeun pertanggung jawab kalau salaku
Raja Triloka dijawab ku Silaing diwaler ku kaula nanging sadayana ge teh nu mempan kanjeuna ye aing ge teu nitah di piwarang panginten ku Kakang Semar kasaktianna luar biasa tong boros sia aing ge eleh lain titah aing ku aing mah dicarek teh ieu ieu teh dicarek ku Kakang Semar dicarek ku dewek ke dicarek ngan aing eleh jajaten ku Sidawala hei Otipati Semar begini aduh cilaka naon itu nanaonan Silaing nanaonan dawala ieu tanya teh naonan Silaing nanaonan nepi ka apal-apal pamaksudan aing naon sia camplak naon camplak ai ente mar ih dawala teu sopan sia ye nempokna atuh ulah nempok lahir mata na ulah mata lahir tempok mata batin aing saha sabenerna ulah ditingali wujud jelema ayeuna mah lobanya ditingali wujudna nempokana casingna sedangkan pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersiahna teh jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantan nah asa beubekan kudu kitu aya anak ampun pangersa ampun pangersa jang ulah naon udah kerja kasa aing bejakeun aing kabur jumput ka para gitu naon maksudna ya harengheng ku dedengean pajejet ku dedelean aing kalang-alang kumitir ningali ayeuna anjeun salaku syariat atanapi filsafat pasapah nyaeta ti masyarakat Semar salaku masyarakat Otipati nyaeta salaku pamimpin simbol ti pamimpin Semar simbol ti rakyat ieu teh geus hare-hare anjeun duaan teh geus ampir patukang tongong kadang-kadang pamimpin nyu ngomongkeun rakyat ngomongkeun ka pamimpinanana nu tungtungna eueuh ujungna nu tungtungna memperlebar jurang pemisah antawis rakyat jeung pamimpin anjeun Semar jeung Otipati padahal hakikatna pamimpin jeung rakyat teh manunggal sahak jeung sakawajiban demi kepentingan negara jeung bangsa geura hijikeun deui rakyat jeung pamimpin teh ulah patukang tongong manunggal teh manunggal ulah pagirang-girang tampian sok buktikeun ku anjeun Semar anjeun salaku simbol teh masyarakat Otipati simbol teh pamimpin pek geura pikiran deui ku anjeun kumaha sangkan masyarakat teh pamimpinna pahyeuk-yeuk leungeun deui sauyunan sagegeus sapihanean lamun cai jadi salawi lamun daratnya salebak lamun geus kitu anjeun insyaallah negara madani mardotilah bakal kahontal lamun keukeuh pa omong-omong wae mah lamun keukeuh ngeseli salakeun batur wae mah ieu negara moal anggeus-anggeus nepi ka mana ge silih geingkeun silih elingan antawis rakyat lain silih dedetkeun di mana nu salah salahkeun nu bener benerkeun da yeuna mah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun tungtungna awut-awutan nu mata kitu hei Badranaya wayahna anjeun balik deui kana hak jeung kewajiban anjeun salaku simbol ti masyarakat Otipati simbol ti pamimpin pek berengah hiji deui lamun teu kitu awut-awutan di jagat rungkat jagat ieu sae sing horeng ieu teh nyaeta dawala teh kaancikan Ramana Semar Badranaya Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir anu hariwang ningali kayaan jagat bade runtag nu recakaya sesekar ingwang nu recakaya sesekar ingwang ya kilang
Punten kaula Kakang Semar sarua Otipati mana ya geus udang sileun heula sumuhun Pak Abdi asa ngimpi Pak syukur jang tina kahariwang sia dilucu dina waktu ayeuna urang jalankeun sakumaha parentah Bapak urang sadayana balik dir kana hak jeung kewajiban rakyat salaku rakyatna pamimpin salaku pamimpinna kitu we nya sagala perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah jeung payah dina ngaliwatan susah jeung payah teh kudu dibarengan ikhlas jeung ridona tah nu bakal nepi mah ikhlas jeung ridona cu sakitu we ti para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumamunten alit sakali di mudah-mudahan kula warga besar pangersana Bapak Ateng sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Girharja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosanan, sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.